Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber Ki Sunda di mana wae ayana. Alhamdulillah dina dangat ayeuna Ki Sunda tiasa nepangan di pamirsa dina acara anu maneuh saban wayah kieu nyaeta midangkeun dongeng Sunda. Alhamdulillah pangintennya dinten kamari parantos rengse judulna Tunggara Nyandang Panjara. Dina dangat ayana urang medar lalakon enggal judulna teh nyaeta Rusia Elis Marlina. Ye anu nganggitna masih keneh Bapak Tatang KS. Urang doakeun heula atuh pangintennya saupamina anjeunna parantos ngantunkeun mudah-mudahan dipupuk rahmatna Gusti Anu Maha Suci dicaang padangkeun ditampi iman Islamna teu hilap karundayan atanapi ka keturunanana mudah-mudahan dipaparin kesehatan digampilkeun dina milari rezeki tur dibarokahkeun rezekina ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Aduh hapunten pamirsa pangintennya teu karaos ngeureuyeuh we kieu sok sanaos panginten naon ieu teh Ki Sunda teh wah masih keneh tebih kitu nya dina lentongna dina macakeun lah kitu panginten dina macakeun dongengna aduh masih keneh tebih sareng para pendongeng-pendongeng anu sanesna. Siapunten anu kasuhun kitu tah teu acan aya peningkatan cenah ieu teh pamirsa kieu we. Alah hapunten pisan paintennya naon salah sawiosna painten antawis soanten istri soanten pamagete masih keneh kitu-kitu keneh kitu nya. Malih mah aya nu sang gitu tah rerencangan Ki Sunda di naon eta sanes di Jomantara paintanya di dunia nyata. Nah cenah ieu mah sora awewe teh kawa sora banci. Hapunten pamirsanya kurang ngeureuyeuh we kitu tah paintena kumaha cenah ieu teh. Mangga pamirsa supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Harita waktu geus nincak kawanci subuh bulan geus undur nyusup ka belah kulon nyata deuk undur ninggalkeun alamat marcapada siganu kasoran ku cahya ngagebur semu beureum ti belah wetan ningali tangkal kalapa maningala keceng laluhur daunna peting aroyag peting arulang paselang jeung daun awi siganu ngagupay-gupay. Mundi jalma mah taksiran ngagupayan bari ngabageakeun haturan wilujeng tepang ka Batara Surya nu kakara medal ngalampahkeun timbalan tinu kawasa pikeun nyaangan alam ti beurang. Halimun ngagulung siganu ngaharuduman gunung-gunung teh kumangsa harita mah make bray-brayan nyingray beuki lila asa beuki cekas teu lila alam pawenangan cekas bengras atra plungplong ningali kaditu kadieu. Kulantaran Batara Surya kakara medal hawa dina wanci harita kacida tirisna maklum patempatan rada nampe ka pagunungan samalah lain di eta patempatan wae dalah dinu sajana ge nya kitu dina mangsa usum halodo mah rata-rata hawa karasana mani tiris. Tapi sok sanajan barina kitu jalma-jalma geus mimiti kalaluar ti masing-masing imahna lumaku deuk barang gawe umumna mah neangan kipayah geusan nyumponan kaperluan rumah tanggana. Kitu deui pikeun jalma nu ti kampung babakuna kaum pria turun ti imahna diharudum ku sarung lempang ngagedig mamanggul pacul deuk ancrub ngagarap sawahna. Geus teu ngingetkeun kana tiris jeung letak kulantaran geus kawajibanana ngurus pakaya nu hasilna khusus sabagian keur nu ngagarap umumna pikeun jualeun ka sakumna masyarakat. Jalma-jalma boh lalaki boh awewe dina mangsa harita rebun-rebun keneh ge geus pating araleut di jalan lalempang bari diharudum sarung samodel anu deuk ka sawah sabagian awewe dihayung kungku karembong lempang pating kiciprit bari ngarelek jangki mun di urang mah tolombong pikeun wadah balanjaan ti hiji pasar anu katelah pasar Wanaraja. Lamun teu salah beh dieun pasar Wanaraja malah geus deukeut ka Sadang didinya aya hiji pilemburan mun teu poho deui mah ngaran eta pilemburan anu geus deukeut ka Sadang teh katelahna kampung Situsari.
Atawa sok disarebutna gang asem dumeh dina pepengkolan eta jalan aya tangkal asem gede nakar. Eta patempatan ku zaman kamari ieu mah basa aya reuweuh-reuweuh rea jalma nu ngadon ngarungsi ku sieun teh di udag-udag ku bangsa Walanda. Mun hade di Bandungan ku waktu harita nempo jalma-jalma boh pendudukna urang dinya boh kudu ngarungsi matak seuri matak sedih. Ari sedihna zaman harita rea jalma-jalma anu tadina taratuman nak-tak mundak harita mah hampir rata-rata raripuh kapaksa tak-tak lalecet awak mereyekeh neranggung. Samalah harita ge keur kipangarang ngalaman ka daerah eta teh ningali hiji budak lalaki anu umurna belasan taun meuni moyongkod nanggung bonteng ti daerah pareuntas. Teu kitu eta budak lalaki teh make daek buburuh neangan dahareun sahuap sakopeun purah kukumbah wadah ka tukang sangu anu sok dagang di tempat pangaduan domba jeung hayam di kebon awi Bapak Ijroi. Ku ayana kitu teh keur eta budak lalaki aya alusna bisa jadi nambahan pangalaman bisa mere penerangan dina kaayaan di eta tempat anu katelah kampung Situsari. Anu nepi ka kiwari eta jalan anu disebut di luhur teh kacipta ku pikir jalan ti kalera ka kidur ngabalungbung cenah mah eta jalan teh berasna ka Ciborelang. Kenca katuhun eta jalan ngajeng-jereng imah wungkul kalawan tangkal jeruk Garut di unggal buruan mani rajeg buahna lalebet arasak jeung raruh-roy matak ngelai anu nyiram. Geus puguh tangkal sampo mah teu sirikna sakuriling bungking anu disebutna cek urang dinya mah sampe manehot. Ngan hanjakal eta jalan teh dina mangsana usum ngijih kacida ledokna dina mangsana halodo teu kuat ku kebul. Tapi kitu sotenan baheula da ku ayeuna mah katingalina raresik imah palus-alus pagede-gede teu sirikna paluhur-luhur suhunan radio pating hareang sawah jeung kebon pada ngabarogaan sanajan bari satalapok keong ge teu susah-susah teuing atuh dinu teu bogana teu boga-boga teuing najan imah leutik bari jeung butut ge teu weleh galumbira teu weleh meledug haseup di hawu. Samalah harita wanci haneut moyan katingali aya haseup ngelun moncor tina sesela kenteng dapur ana diintip teh dua jalma salaki jeung pamajikan keur cara munun sarideang yang hareupan hawu marak baku ruhak. Salakina harita diuk dina jojodog leungeun ngaguar-guar lebu jeung ruhak ku suluh sabebek dipake ngarimunan bubuy sampo. Pamajikanana keur ngarihan dina dulang anu dicangkengan kadenge seeng dicurugan deui kunu jadi pamajikanana. Geus kitu gayung dikaitkeun dina paku gek manehna diuk deui kitu ge make jeung rumahuh siga nu ngarasa capek jeung siga aya kasusah. Memang jeung sanyana pikeun eta awewe lamun seug kurang elinganana mah matak jadi gering ngalang layung kulantaran baheulana bener-bener nurutkeun ceuk beja urut jelema cukup boga salakina ge kanu jenang. Tapi ku ayeuna lesot ti salakina nu baheula gap kanu ayeuna teh batan nambahan raja kaya nama anggur ngurindang loba karingrang. Hirup digulung ku bingung nyangga kasusah salalawasna. Ngandalkeun ti salaki da puguh teu usaha gawe sapopoe sakadar moyan rajin ka sawah ge sakali-kalion. Sigana lamun teu dipangusahakeun kudu jadi anak mah lapur. Sakitu ge untung boga anak bari lain anak pituin sakadar anak kukutan pameret ti urang Surabaya anu ku ayeuna eta anak kukutanana teh pakasabanana kana ngesol sapatu. Kang Madi jeung naon atuh puturan teh meuni eueuh pisan pangiringna dikersakeun teuing ngalaman teu boga uyah sahuntu-huntu acan jeung eueuh cabe garing-garing acan. Nyaritana kitu teh bari jeung kurah koreh kana pabetekan sugan aya cabe garing bukti nangan sakadar aya salam jeung koneng sasihung kitu ge geus peot. Gubrak pabetekan butut teh dibalangkeun kana paraseuna geus kitu ge diuk deui dina jojodog. Jeung naon wae atuh ono ari eueuh mah dalah dikumahakeun moal hade ngulayaban ka batur nganjukan wae ka warung cek emot era geus gede hutang jeung ongkohan karunya ka anak urang nu mayaranana
nyawa sorangan si Indi teh sakadar usaha kana ngesol, aya menang aya henteu, mana manehna ge boga urusan sasatna nu jadi pamajikanana jeung nu jadi anakna. Batan sakitu anakna ogoan teh teu kaop kahulag, teu kaop teu kabere dahareun babari pundung. Keelanan ngadaguan si Indi sugan menang milik, walar salakina bari ngareret ka pamajikanana anu harita katingali cimatana rambisak. Sanggeus nyarita kitu kadenge sora anu ngaguprak di tepas. Indi eta teh ceuk bapana ngagero ti dapur. Ulan sugan teh saha we bieu mah. Nah geuning wayaki wari geus balik sisinarieun, bapana bari jung nangtung kalacat unggah ka imah. Naon ngadeluk ge ti iseun, menang duit aya we 2 kiloan mah. Hoream usaha ayeuna mah bah teu kaharti pisan. Indung budak mah geus aya kana 4 poena, gawe jumutrat jamotrot mepeus ke yang ka budak ditunggelan. Malah penting tadi mah make nyebutkeun menta papisah sagala dek balik cenah ka wana. Indi bari gek diuk ngalungsar bangun nu tareunangan. Wah ripuh euy, hirup teu ngawula ka wayahna mah lapur matak baruntak teu pupuguh, jeung ongkohanan abah mah lain ngagogoreng kanu jadi wana pamajikan maneh. Najan teu kitu ge geus kanyahoan, teu kaop teu kaawur ku rejeki sok ngarojokan teu bener. Da nyana atuh bah bener pisan kitu. Eta ge indung budak minta pepegatanana teh tisanggeus balik ti wana. Kaya kieu mah bari usaha teu puguh, kuring mah aya pikiran dek ka Jakarta ngadon usaha di ditu kana naon wae nu kaharti. Ari emak ka mana bah? Indi nyaritana kitu teh bari ditungtungan ku nanyakeun indungna dumeh ti sabarang datang teu katingali-tingali. Nyeta indung maneh ge keur hulang-hulang wae di dapur, ular bapana bari ngabedol daun kawung salambar dikaitkeun dina paku. Na kunaon cenah make hulang-hulang sagala? Teuing teu nyaho mimitina, ari asal mah nyaritakeun teu boga deungeun sangu kereputuran. Aya-aya wae hirup teh. Deungeun-deungeun sangu wae jadi pikir tah beulikeun ka ditu mak kana sambeleun. Ceuk Indi bari ngusiwel ngodok duit tina pesakna salawe perak. Kojengkang indungna ngojengkang ti dapur ka tengah imah gek diuk dina balik panto anu dek ka dapur bari nyusutan cimata ku tungtung kabayana. Ari keur bawaeun ka imah aya, indungna bari mencrong kana beungeut anakna. Keun wae tong mikiran anu di imah jeg-jeg ka ditu geura beulikeun kana sambeleun mak. Ari emak mah nanya kitu sotenan bisi jadi omong pamajikan maneh. Batan kitu teu kaopanana. Mangsa bodoh dek kitu dek kieu ge ayeuna mah dek balik ka wana jor teh teuing, balik-balikanan jeung kuring bisi teu kaparaban. Sugan di ditu mah di wana awak sehat, pake hade dahar seueuh. Keun anteur sakahayangna jelema teu ngarasakeun pisan kana tenaga lalaki teh. Kahayangna mah sagala pamentana kudu dicumponan, dibere balanya saeutik kutuk gendang. Paribasa menta diberesan, paribasa menta diberesan. Awewe naon eta mah? Sarua wae jeung awewe bela kana dagingna wungkul. Teu kaop lalaki ngaringkuk aya ka nyeri. Batan daek ngarancatan mah anggur ngaleos ngadon salisiaran dina golodog batur. Kuring mah emak, bapak ngarasa nyeri tah ku bebengok wana teh make keukeuh ka indung budak. Nini tah menta diserahkeun. Ceuk saha kituna teh? Bapana ngareret bari nanya. Lain ceuk saha kadenge ku kuring sorangan. Basa kuring keur ngore di pipir, pamikirna kuring ngidar. Padahal ti isuk ge teu kamamana aya we kurah koreh bari ngayuman paranje hayam gigireun tajug. Nah abong kena ka jalma nu teu gableg make nyebutkeun ngarah naonna mandang naonna maneh boga salaki ka si Indi teh. Batan kitu lain anakna pituin ka Imaji jeung Biono. Eta mah anak pamere ti urang Surabaya basa baheula zaman diriweuhan ngarungsi
Indi nyaritana make dibarengan ku ngalimba tayohna ngarasa ngangres ku kekecapan tinu jadi wana ka pamajikan. Keun wae Indi tong make dijieun nyeri ati. Kaluar tidinya asup tidinya mangsa bodo dok nyarita kitu dok nyarita kieu ge tong guguan. Eta mah nyarita kitu sotenan nyebutkeun maneh lain anak emak jeung bapak. Sakadar dek ngarentageun pikiran pamajikan maneh. Sangkan diandal, sangkan digugu kahayangna, indungna bari ngarongko ngarawatan duit salawe perak ti anakna keur meuli sambeleun. Anu harita keneh indungna Indi turun ka taneuh ngaleos deuk barang beuli ka warung, deuk barang beuli ka warung ceuk emot. Anu pernahna teh sakumaha jauh sakiduleun imahna kira-kira kahalangan ku 5 suhunan. Ah bah, deuk ka imah heula sakedeung, Indi bari cengkat nangtung. Jong ka ditu gara balik bisi arep-arepeun anu di imah bisi pamajikan maneh ngecebrek mah keun antep daek denge teu entong ulah sok sarwana kudu ngelehan maneh salah saurang barina oge era ku tatangga gawe gugu jerudan wae jeung ongkohan karunya ku budak walar bapana. Jut Indi turun ti imah bapana ngaleos balik ka imahna anu pernahna imah Indi teh kahalangan ku 4 suhunan nampu pisan ka jalan gede. Barang datang ka imah kasampak anakna anu katelah eulis Marlinah keur ngeletek ulin di tepas jeung baturna tiluan keur carongkak ku siki asem. Katingali bapana datang teh meni ngorejat muru kaburuan meni teh sirikna ti buburanjat leungeun bapana ditangkep siga nu tas balik nyaba jauh. Eulis Marlina teh nya ge dedeganana geus jangkung umurna geus 8 tahun tapi laku lampahna mah teu beda siga budak anu kakara umur 3 atawa 4 tahun meni ogoan naker. Ngaran ge hayang disebut Eulis wae ku kitu teh mah pantes deuk ogona teh kulantaran teu boga dulur estu anak nunggal teu kaluhur teu kahandap. Bapak Eulis nyuhunkeun aratos 15 rupiah bapak bari muntangan kana leungeun. Ke atuh di bumi euis sakieu apa bareratna teh ular bapana bari ngecageun tanggungan sol disimpen sisi panto. Geus kitu bos Indi asup ka imah tuluy tengah-tengok ka kamar jeung ka dapur nempuan pamajikanana teu aya di imah. Ari emak ka mana Eulis? Tanya Indi ka anakna anu harita eta budak teh keur ngajanggilek dina balik panto bari inghak-inghakan ceurik. Dumeh minta duit teu buru-buru dibere. Tuh geningnya euis mah kusok babarian naker ku apa moal dibere geura sakalian ceurik mah. Atuh jep wae budak teh repeh disingsieunnan moal dibere duit teh cimatana disusutan ku tungtung rokna. Sok atuh kadiekeun heula duitna 15 perak engke ku euis dibejakeun emak. Tembal anakna bari sirah lunggak-linggek nembongkeun ogona. Nya sok bejakeun heula ka mana emak engke ku apa dipasihan artos 15 perak bari ngacungkeun leungeun ngeupel duit 15 perak kulantaran dirawelan ku anakna. Emak mah kaditu ka duka ketah da saur emak ge ulah wawartos ka sasaha lamun wawartos Eulis engke deuk diteunggelan ku emak. Kitu nyaritana eta budak teh geus aya kasieun kuno jadi indungna. Anu sanyana indungna Eulis Marlinah anu katelahna nyikayah teh Indi ti imahna kulantaran disusulan kuno jadi uwana kudu ka pidayeuhan. Ceuk beja mah pangna disusulan kuno jadi uwana teh tayalian aya hiji hal picaritaeun anu hartina deuk diosol sangkan menta pepegatan jeung anu jadi salakina. Kulantaran uwana teh boga sobat hiji jalma anu beunang disebutkeun cukup harta bandana. Menang sajongjongan Indi ngahulang ngadenge caritaan ti anak teh geus kitu pok nyarita deui nanyakeun indungna ka eta budak. Awahing ku digulik sakalawan sok aya basa pikeun budak mah tara beunang dibawa bohong caritaanana teh sok sabalakana. Samalah harita ge Eulis Marlinah terpaksa bebeja ka bapana yen indungna teh disusulan ku uwana kudu ka pidayeuhan.
Ku ayana beja kitu tinu jadi anakna keur indi dina sawatara saparapat jamah gawena ngahulang hate pating sereblak daun ceuli asa paranas cek pikirna geus moal salah kana pasti pamajikanana teh diosol kudu jadi uwana. Tapi ngahulangna teh teu lila geus kitu mah jung wae nangtung tuluy ngojengkang ka dapur muka aseupan anu dipake turu boboko luhureun dulang. Barang asupan dibuka hatena nyeredet ras inget kanu jadi anakna cek pikirna palang siang budak teh can dadaharan kulantaran ngilikan boboko kosong ngan aya remehna napel dina awak boboko kitu ge geus garing. Geus kitu brai mukakeun gupet nya kitu keneh teu aya nanaon sakadar aya keler kosong sasiki jeung entong galatak geletek bari geus bulukan. Be tampola na manusa mundek papantogan teh nyangu heula teu watir-watireun ka budak. Indi kukulutu sorangan bari ngagebrugeun panto gupet geus butut. Keur kitu kadenge anakna gegerewekan si emak datang. Gancang Indi ka jero deui gek diuk api-api nundutan tonggong nyarande kana juru lomari. Ma eulis di pasian artos ku apa 15 rupiah. Nanggeus datang kitu apa? Indungna bari beungeut rada beureum siga nu ngarasa reuas ngadenge bapana budak geus balik teh. Atos tadi teh wihna ge ke kadi heula eulis. Indungna bari ngenyang leungeun anakna dibawa ka pipir imah. Diwartoskeun kumaha ku eulis ka apa? Ma teu aya teh. Nyikayah nyaritana ngaharewos kulantaran sieun kadengeun kudu jadi salakina padahal najan teu kitu ge kadengeun tur geus nyahoeun tinu jadi anakna keneh. Eta diwartoskeun ka ditu. Mular anakna bari ngabelenyang lumpat deui nyampurkeun ka batur-baturna anu keur arulin susumputan di kebon awi. Hi, budak teh ceuk geurentes hate nyikayah bari unggah ka imah kasampak salakina keur nundutan di juru lomari. Kang Indi, pamajikanana nyalukan bari ngajanteng dina lawang kamar salakina ngorejat nyaring panon digisik siga nululungu padahal manehna teh api-api sare. Mungguh pikiran nama hayang seri aya keheul aya nempo pamajikanana kakara datang. Tapi ku harita mah pikeun Indi teu waka barang tanya naon-naon nya kitu deui pamajikanana teu ngomong sakadar nyalukan wungkul ngaran salakina kulantaran kaburu kapegat ku ngadenge bedug asar di masjid. Geus kitu mah jung Indi nangtung tuluy ngojengkang turun ti imah kaburuan anu maksudna deuk ka masjid ngadon salat asar. Sabada balik ti masjid gek Indi diuk deket panto katingali anakna keur sare meuni ngagebra tayohna ngarasa capek tas ulin meh sapoe jeput. Pamajikanna mah harita kasampak keur nyisiran kalawan diwedak meuni camakblak tara-tara ti sasari sok ngaluis da biasana mah cukup ku digelung jucung samping jangkung malah arang langka di baju sapopoe gawe ngan dibubuligir da puguh sok mindang wae kurad kored di kebon. Panon Indi sajeroning diuk teh teu woleh meletet ka gigir ngawaskeun pamajikanana anu keur ngaluis hareupeun eunteng sasemplek disarandekeun kana sariksik jandela beulah ti wetan. Bari sirah dangdak dengdek siga nu geumelis naksir rupa beungeut sorangan. Mungguh cek pikirna Indi sajeroning nyerangkeun pamajikanana keur ngaluis teh timbul tanda tanya ngarasa asa teu kaharti naon sababna anu jadi pamajikan ku ayeuna make daek ngaluis ngurus awak sagala ari palebah dinya mah geus teu kudu dicaturkeun deui ku Ki Pangarang. Dalah nu sejen ge boh di awewe boh di lalaki geus pada ngarti geus pada nyaho tiap-tiap jalma anu tadina tara daek bebersih atawa ngaluis pek ku ayeuna daek kitu geus tinangtu aya hiji hal pandangan keur dirina. Duka ari deuk menarik hate salakina atawa deuk narik hate batur mah can bisa nerangkeun samodel nyikayah can kaharti ku pikiran nu jadi salakina. Menang saparapat jam nyikayah kakara anggeus ngaluisna geus kitu bus asup deui ka kamar nyimpen eunteng sasemplek anu teu lila norojol deui kaluar tuluy kebat katepas ditepas teh asup deui ka jero imah.
ditingalikeunana teh kaayaan nyikayah ku waktu harita teu daek cicing gawe pulang anting katepas teu beda siga hayam keur kumah kar garetek sangeuk cicing di imah. Kang Indi pamajikanana bari gek diuk gigireun salakina. Kumaha atuhnya kaayaan hirup urang teh bet kieu wae geuning meuni teu aya pisan ngaronjatna kieu keneh iraha atuh deuk hirup cara batur teh ningali budak beuki morontod ngagedean anu moal lila deui ge boga budak awewe mah tereh minantuan. Waktosna kabujeng sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.